lain sana mang segalanya. Oh nya sok atuh. Kada eta pangwakeun tar bignya jeung wadah sabun. Oh nya. Abang nuan di kitu. Amang nuan kitu ha. Nya mang nya. Jauh itu tah bangun. Tapi urang poho moal dibawa sabuna. Ada panjang ini di situ Duh, bangun di mananya nanya ke sabun? Bah mana? Sabun yang baju? tuh di ditu sabun mangke dibawa ku Jang Deni nya. Oh, bah, tuh mana di dia Jang Abi? Sabuna urang teu dibawa poho-poho pura-pura poho. Yang mana sabun teh? Duh, mang poho. Poho. Teu baleg atuh. Sana kau ku emangnya. Heeh atuh. Amun ku aing digawekeun. Nah urang teh api poho. Bae Teu baleg si Ujang mah ngabobodo wae ka kolot teh. Oh iya sabun teh paingan. Aduh, rapi jeung naon ngaboberat wae ka kolot teh budak aya kumaha we. Tuh, bangun, mas sabun. Oh, mana sabun teh? Iya Jang ieu, keur naon sabun? Ada kemandian sapi, isukan, bersihkan lagi kuncit. Kade Jang isukan mencit teh bisa dicokotan ku pangurus daging nanya bebag naon be mahi ke masyarakat. Heeh. Nyawa? Pihak Barat 2. Iya nih. Ini ya Allah. biasa namanya kita yang cobodas dia menjadi panitia aja tadi mas teh bikin ngopi ayo sama kopi banyak orang ngopi tengaruh tengaruh ini cobaan kan botolkan ke inagra selain itu lah sih apa gitu beterakan iya goblok. Kenapa di seberang mana? Kekuasaan air. Berak mana ya anjing pelontong. Hei. Seberang mana goblok? Budak mana goblok? Ya anjing budak mana? Pelontong anjing. Halangan jalan air. Pelontong goblok. Gila. Aing jangan apa ya goblok? Anjing. Bos, itu balik. Anjing boga botol tuh goblok ya aing beak anjing. Gocip anjing gocip. Goblok. Awu anjing. Iya nyawa aing keur ngaplay ya punya. Tapi mah tara mabok. Anjing mas mabok. Sarua tara mabok abi mah. Anjing gocip goblok. Awul anjing sia nyebutkeun teh mabok aing ngareatan naon anjing. Oh no. Cokot atuh. Iya naon anjing. Sia nyebutkeun tara mabok. Belum. Kieu tuh anjing naon bro naon. Lamun aya nu ngageltan deui maneh berbeda ka aing anjing. Iya daerah kekuasaan aing anjing. Polontong sekali ini di siapa gua aing. Anjing arisa itu teh. Di urang anjing. Nanti bikin si bae. Anak batur. Kaman bae urang tuh. Banyak apa tuh jabar seberang kubur aku we. Ayo. Yeay. Enak ya ya bang. Minuman kan ya rasanya. Buat nih kabelah benci. Bagarau ya. Udah. Naon. Udah. Ini enak ya.
Ayo si kamar pesen kemana? Ayo balik lah.